kendala atau napi suka dukana gaduh buruk teh kumaha resepna saya nganggapa sedihna teh nganggapa simpel pete ngopi pete nya sia aing kaharap ditawaran ngopi ku tamu pagi dulan Garut ombak pasisir ketir dina waktu eta sayang helang ka karang gajah los ka jojontor sancan. Cek beja baheula aya nagara sancang pakuan pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna. Anjeunna alim diudag putrana Rabukian santang hilang di leuweung eta dilem di leuweung eta sancang caneom geuman bade Anjeunna alim diudag putrana Rabukian santang hilang di leuweung eta dilem di leuweung eta sancang caneom geuman. Gara-gara nyanyi sancang jika nama itu ya. Aduh. Sima aing, sima mau. Sia kasima ku aing. Aing kasima ku sia. Indit sia. Siapa? Indit. Aduh, ayah wae. Naon teh juga loreng gitu naon teh aduh. Kalah kasieun kieu. Pamirsa sadeana ya pamiasa sadayana wilujeng patepang deui sareng pribados kaleresan ayeuna pribados nyalira ya. Kunaon eta teh Mang Bet? Biasa Kang Apihna nuju aya Priyogi kayak gitu. Janten keun we lah teu naon urang cobian atanapi urang nyalira we lah teu naon mau bet nyalira. Tetap ya dina acara Doping Dongeng Ngopi Jeung Kuring. Pemirsa baraya SNS Sawargi TV di mana bae ayeuna. Alhamdulillah urang patepang deui ya. Sareng pribados dina acara doping. Kumaha daramang sadayana? Damang ya. Amin. Pribados ya ngaturkeun nuhun ka subreker ya. Anu parantos new break dina channel SNS Sawargi TV.
Hatur nuhun pangrojongna masukan-masukan anu kangge ngabangun ieu channel atanapi ningkatkeun langkung ningkatkeun dina ieu channel. Diantos pisan abdi ngaturkeun nuhun nu saageng-agengna. Ieu teh kumargi tadi aya nu ngalangkung jiga naon teh burok da lain teh maung lain. Ari loreng nama. Loreng nama menang gitu loreng nama gitu. Loreng nama menang. Kan duka itu teh naon gitu nya tadi. Eta teh oh itunya eta kajaja komo koconani gitu nya. Nah, jadi kalau rasanya Mang Ubed ka emutan itu emut bahwa di Windu Herang teh di urang teh baheula meureun urang keur laleutik nya. Aya seni burok atanapi seni tradisional khususnya dina burok atanapi disebut nanti di urang baheula mah naon mapag naon cenah ya. Mapag budak sunat. Nah, gitu khususna seni burok nyaeta kangge mapag atanapi ngareah-reah murang kali sunat. Ari kapungkur mah sateu acan di keureut, sateu acan di sepitan, di reah-reahna teh mung ayeuna mah kumargi tos kamajengan zaman tos majeng. Kadang kawis masuk aya eta teh dikeureut heula nembe syukuran atanapi nembe nanggap tanggapan. Tanggap-tanggapan teh salah sawiosna nyata seni burok gitu di Windu Herang teh. Pami telepat mah di Windu Herang teh aya 2 grupnya di urang teh seni burok teh 2. Bali kulon atanapi di Huldai. Nah, hiji Huldai teh naon? Tari Huldai teh tina bahasa Huldai hulu dayeuh. Kalau holiday mah eta mah berlibur eta mah Mang Teteng gitu tah. Hulu dayeuh ari hulu teh sirah ari dayeuh teh lembur gitu. Jadi di huluna ditu di kulon di Windu Herang aya hiji seni burok nyata rama budaya pami telepat mah anu kagungan pun wa ya wa uci wahel gitu. Anu kaduana masih seni burok gitu di Britdai. Tah, Britdai teh ari Brit teh birit. Ari birit teh tungtung, biasana sok aya ditungtung atawa dihandap. Ari dai teh angger sarua dai nama dayeuh itu lembur. Di palih wetan hiji nyaeta pimpinan Bapak Bajir lah sebatana gitu. Aya 2 berarti tanya di palih kulon hiji pimpinanna wa Uci Wahel Rama Budaya sareng di wetan pimpinan Bapak Bajir. Takal resan ieu mireng-mireng mah cenah ayeuna teh ka sumpingan salah sahiji salah sawios pimpinan grup burok nu aya di urang Windu Herang. Aya kaleresan anjeunna teh aya waktos gitu tiasa ngaluangkeun waktos kangge urang ieu kangge pamirsa doping nu aya di mana bae ayana mobil khusus nu ti Windu Herang khususna gitulah. Seni burok pasti emut ya seni burok. Urang panggil bae nyaeta Mang Bajir. Asik. Enon ieu enon. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ieu Mang Bajir ya. Atanapi sana me asli teh Mang Bajir? Bapak Suhadi. Bapak Suhadi. Tah ieu Mang Bajir teh baheula mah kasep. Aduh, Gitu. Aya namanya sehuntuan. Gitu ieu mah. Si Bajir mah sehuntuan gitu. Kajin sok huntuan ge nu ngaranna singa mah Mang Bajir ya. Cek kolot mah nu ngaranna singa kajin disebut ompong-ompong we anggar singa. Simana masih kena aya. Hitungan Mang Bajir mah ompongnya ompong we. Sehuntuan. Huntuan gitu. Mang Bajir kumaha daman itu? Alhamdulillah. Oh gitu. Ayeuna kumaha kegiatan anu bae ya? Ayeuna Mang Bajir. Buruk tersepi ayeuna ieu. Ayeuna teh. Nya ayeuna teh abed. Kumaha tak kayak satu acan kana buruk sepi sareng-sareng kanten kela kabri bade ditaros ya. Mang Bajir teh cenah baheula kuring keur laleutik burok teh boga kesenian grup burok laras teh. Heus.
Ya. Hari doping teh kedaya kopina teh. Benar eta doping bener. Tenah. Dongeng ngopi Bener, jeung bener. kuring jeung kuring. Sok. Nah, Mang Bajir hatu lumayan eta aya. Iya. Naon duka Mang Wana kita nyawikeun naon. Iya, nuhun Awet. Tah, atuh dileut lah Mang Bajir. Eh, kopina. iya. Sok dileut lah. Ngaropi ya ngopi Ngopi, sedeng. ngopi. Bedanya. Kopi di dia mah beda. Kopi beda ya mah. Mantap. Kopina beda. Aduh, eta rokok. Ya abdi menuju ngarokok. Pios tenan. Sok bebas dia mah. Nah, terus kieu Mang Bajir itu nya ti tahun sabaraha Mang Bajir ngawitan gaduh grup burok sareng mulai manggung tahun sabaraha tah? Ta mulai gaduh buruk teh abdi teh Obed Nun, 2000 genep. mimiti gaduh Oh, buruk teh. 2000 genep. Tah, mimiti manggung di hajatan sata cik bisi emut keneh gitu Di bisi. hajatan di eta hiji. Eta Windu teh buruk Herang. teh makalangan Ah, itu ti mohon. payun teh. Oh, Di Windu Herang gitu. Tah, di Windu Herang tahun 2000 genep teh Mang Bajir berarti ngamimitiannya. Oh, Ngamimitian makalangan manggung buruk. Eta teh aya sabaraha personil sadayana sareng buruk sareng naon teh eta teh? 35. Waduh, Seueur aya buruk mah. RT atuh ning. 35. 35 urang eta teh Iya, berikut 35. pemusik. Pemusik. Sebenarnya mau bener palingan ari urang bola keur leutik abdi keur sagede leutik kana Mang Bajir sok milu eta teh sok sagede budak we lah sagede budak gitu. Sok miluan itu bener da sok rame sok loba gitu sok naon ngantai geuning ari aya buruk teh gitu nya rame da di urang mah gitu tah. Tah eta teh abdi sok mireng aya musikan eta teh musikna teh naon eta teh? Keur dulu-dulu mah Obed. Nya. Ku genjring sareng jidur bae. Ayeuna tos di Kapungkur mah. mohon ayeuna tos dialihkeun Jantan jangan abi tarlingan gitu. Oh. Ayeuna dikumpitan gitu. gitu. Aya berarti kapungkur mah mung ukur jidur sareng genjring. Genjring. Tah kadieu keuna ngangge Ngangge musik, melodi, melodi. organ gitu. Tarlingan belah Oh, tarlingan tarlingan. gitu. Cirebonan, Tadi- Cirebonan. Oh gitu nya bener-bener. Da biasana ari abdi saimut abdi mah musik nage sok geuning sok musik tarlingan Iya. gitu nu anu Buruk. raoseun di Buruk, jogedan iya. gitulah. Tah, terus nu salajengna kieu Mang Bajir. Ayeuna teh pan buruk nu Mang Bajir teh tos rada duka buruk nu Mang Bajir sami sareng buruk nu di Palikulong geuning ayeuna tos rada jarang ayeuna teh. Ayeuna Buruk teh. cik kunaon eta teh? Ayeuna teh. Saka emut Mang Bajir gitu naon nu gara-gara naon atau napi kumaha gitu. Tah ayeuna teh jadi dianggapna teh Obed teh singa bae sareng buruk. Digrupkeun sareng dangdut gitu. Oh, Jadi kayak payuna bae Ya, jadi ke. itu sabeundel gitu. Nah. Kan aya kapungkur mah sabeundel. tan sabendel teh gitu, naon tah. bae tan sabendel buruk nu namanya buruk teh aya naon bae. Aya putri 2, Putri. singa 2, tanu hiji-hijina gajah maung. Tah aya seueur komplit. Wawayangan gitu Aya apa aya komplit. Petruk. Hayam Petruk. Tah, kuring mah ya Mang Bajir favorit kuring nu di buruk Mang Bajir mah eta hayaman. Tah, Aya masih aya. eta baheula saha nu jadi hayaman saha baheula tah. Eta teh putrana Mang Ebeg. Oh, si Panen. si Pari. Pari. Cocok gitu. Dak nu alit teh. Oh, tah. Nu siga kuring, alit. Mang Bajir mah kajian alit tidak alit Mang Bajir mah gitu. Tah, jadi tina sa Bondor Troyot eta teh aya Mong Putri 2, Singa 2, aya Iya. Gajah. Tacana anu nyalirana wawayangan segala rupi teh. Ayeuna mah upami anu nanggap teh sok dikecer Tah, gitu. gitu. Janten teh sabeundel gitu ayeuna Gitu. teh. Seseueurna gitu. Dihijikeunna sareng musik Musik dangdut gitu. Oh. Dipayun deh gitu. nya pan ari baheula mah nganggap buruk teh teh sa Sabeundel. sabundel Sabeundel teh. sunatan. Jadi ayeuna mah zaman meureunnya Mang Bajir nya. Iya, Zaman sigana meureun mah. gitu duka kumaha. Da bener cek Mang Bajir ya pamirsa baraya SNS TV Sawargi di mana bae ayeuna mah
anu nanggap burok teh nu namina nanggap burok teh baheula masa bondo troyot sabeundeuh saur Mang Bajir mah tah ayeuna mah sok dicibitan. Kadang kawi sok nambut sisingana bae nya Mang Bajir. Dua Dua, gitu. Sareng putri dua Sareng entos. putri gitu. dua tang kitu teh dihijikeun teh sareng grup musik anu di sewa deui ku nu Sewa ngajak main mohon gitu nya. dangdut, model Nah, dangdut gitu. grup musik dangdut tah. Nah terus ieu berarti Mang Bajir teh di tahun 2000 genep dugikeun ka 2020 teh tos sabaraha tahun berarti dina buruk teh? 14 14 tahun. Iya. Tah. Nah, buruk di abi teh 14 14 tahun. Hmm. Nah, ayeuna kirang golongan 5 sasihan lah. Maksudna 5 sasi kirang kumaha? Nu kirang sabeundeuh iya, iya, tah iya, gitu. iya. Sok tenang pe Mang Bajir mohon. calikna Pak. Nyantai sok nyantai bela. Rada Ngopi. Oh ngopi. Ditawarkan ngopi ya. Sok ngopi. Aduh. Ada sih jadi agar. Sok atuh ngopi sok. Ngopi Bang, ngopi. Nawaran. Nawaran ngopi. Ngopi, Pak. Sok ngopi itu. Obed, ngopi. Ayo. Segarnya Pak. Lu boga imah cicing wae. Ya. Ayo. Aduh guys. Itu. Nah, jadi ulang teh ayeuna mah berarti tapi lamun misalna ayeuna bade nanggap burok Mang Bajir aya keneh. Aya masih aya. Sarang-sarang alat musikna gitu. Musiknya sabeundeuh aya masih aya. Tah, pamirsa baraya SNS Sawargi TV di mana bae ayeuna. Jadi upami bade nanggap burok di Mang Bajir alhamdulillah aya keneh. Aya masih Aya komplit. keneh, masih keneh komplit. Tiasa paling teu nya. Tiasa. Harga mah bersahabat paling teu Gampil nya. eta mah kan dongkap bae ka Aubed. Tah, ulah ka abdi mah teu gaduh burok abdi mah. Gaduh burokna Mang Bajir tah. Dongkapna teh kedah ka mana? Cenah jol di dongkap we cenah. Gitu pilih anu nyasab ge dongkapna ka alamatna teh di mana? Di gitu. Widu Herang Di RT Widu hiji. Herang, RT hiji. Mohon. Di blok mana tah? Tah. Blok perbatasan atau napi di Perbatasan be tah caket sekolah BSD. SD. Nah, SD Widu Herang. SD hiji berarti SD kan aya hiji. dua di Oh, urang SD SD teh. hiji. Tah. Berarti pamirsa sedaya kadi Mang Bajir mangga. Sok santai we santai di dieu mah. Nah, gitu man enak gitu. Rada kan itu saeutik. Oh, gitunya. Nah, Atau mie impre mah. kami enak kakak tertenjo sama kameranya teh enak. Nah, jadi pamirsa alamat kanggo nanggap burok Mang Bajir nyata alamatnya di RT hiji RW hiji Kalurahan Windu Herang Kacamatan Ciwur Kabupaten Kuningan. Gampil lah ieu nama rompok nama di perbatasan we nya. Perbatasan caket Perbatasan yo atuh perbatasan Lebet ka Windu Herang aya SD hiji. Nah kade aya dua kumargi di Windu Herang teh SD hiji SD 2 tah rompok Mang Bajir mah di perbatasan Kalurahan Windu Herang sama Sidapurna di RT hiji nyaeta caket SD hiji taros we lah bade ka Mang Bajir tos teu bireuk di Windu Herang malam Arapal. Ya, tos terkenal. arapal di Windu Herang mah gitu. Nah, jadi eta teh Mang Bajir teh berarti tos 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun dina seni buruk teh. Iya. Nu paling tebih tos manggung ka mana? Ka Jatiwangi sering. Jatiwangi teh Terus daerah mana teh? Kenteng. Oh, di Indramayu lah Cirebon. Indramayu, Cirebon. Terus 2 kali eta ge ka ditu ge. Eta teh orang Windu Herang nu nikah ka ditu atawa napi kumaha eta teh? Tiasa disewa ka ditu teh. Terus aya informasi itu dah. Alhamdulillah. Di ditu ka dieu teh. Gitu. Tah, geuningan baheula mah can aya YouTube can aya naon ge ieu burok Mang Bajir geus kaluar Windu Herang. Geus kaluar nagreg, geus kaluar negeri gitu lah. Geus kaluar negeri geus makalanganna ke jauh ka ditu ka Tahu sekali. Sumedang. Sampai satu temu pula. Na truk teh ka ditu teh. Tah geuning Mang Bajir naon eta teh sok ayeuna mah sok ngangge pemusik teh sok dina gotrok pan kapungkur mah marapah. Ayeuna mah sok jiga Dina gotrok kayaknya mah.
Jadi sadaya gitu. pemusik teh. Pemusik. Kecuali genjering sareng nu Ya. jidur modelnya. Tidur genjring di bawah. Hmm. Dina gotrok, gendang, melodi, Organ modelnya. organ, Orhan bener teh. melodi, organ. Orhan. Organnya Pak. Bener. Eta mah da bahasa baheula bahasa Mang Bagir. Organnya. Tah orhan ari keur bahasa urang mah nu zaman ayeuna mah orjen. Cek bahasa orang wetan mah orjen gitu. Tah ayeuna kendala atanapi suka dukana gaduh buruk teh kumaha sukana tanapi sedihna kumaha cik abdi hoyong terang ya ti Mang Bajir resepna boga buruk teh sedihna teh boga buruk teh kumaha Tah ari resepna sir nganggapa gitu. Baubed. Amun sedihna teh nu nganggapa. Simpel tuh. Jadi bener jadi Aduh. jadi Anak buah teh teu kaparaban lah. lamun nganggap teh. Ari singana ya kene singa ya. Aya komplit. Singa Komplit kene. singa Depok Aya ya. komplit. Mau ya kene. Komplit masih komplit. Oh, gitu. Jangan tadi ya. Paul. Itu teh ari sugan teh nu tadi teh anak buah Mang Bajir. Mau nu tadi teh. Tah. Ke eta teh mau gaduh mau teh ngadamel nyalira atanapi meser Kenging meser ti daerah di Cihideung. udah rawetan. Cedug. Nah, orjen di bae. Ojen di bae. Orjen. Ngopi Pak. Ngopi Pak, ngopi. Mun. Kopi cor. Aduh, seubeuh ya. Aing Kana we cai herang. Aing datang ka jeung kajeun nah. Alay. Biasana menu kegituan teh urang kasih gegen tah gitu. Aing ganti si gen. Nah, jadi kitunya Mang Bajirnya suka dukana teh. Nah, kitu Aya gitu terus anu paling tebih kantos ka Jatiwangi, ka Indramayu, ka Sumedang kantos gitunya. Di Windu Herang mah geus kantenana eta mah nya di Windu Herang mah gitu. Tasik sekali, Ciamis sekali tos. Eta aya di bae. Tasik sareng Ciamis. Ciamis. Ai Tasik mah Kang Aep lah. Oh nya, Duduk, almarhum. Jumeneng. Almarhum. Nah, ka ditu satruk teh ge. Ka Ciamis, ka Tasik, ka pabrik Ciamis. Ka Ciamis mah duka da aya kabar langsung Langsung ke ngontek rumah. ka Mang Bajir. Iya, ke rumah langsung. Tatu upami kitu mah Mang Bajir samantawis mah meureunnan abdi tataros ka Mang Bajir teh urang cekapan besak kieu nya. Waalaikumsalam. Geuning. Aya assalamualaikum. Ya tamu geuning ya. Tamu boy eta tamu. Kalebet. Kalebet. So juga Pak RT atuh. RT. Kalebet Pak RT. Kemana ya Pak RT? Ye. Ngopi Pak, ngopi Pak. Sali. Ngopi, Pali dia Pak RT. Ya abdi mah pali ditu. Sekeun lah. Sok pali dia. Uwi teh kieu, Kang Api ieu teh. Hampura yo. Nya geus Kada telat yo. Geus keun naon. Bisi rek ngopi tawaran Pak RT. Pak RT ngopi Pak RT. Moal ah. Kopi cor. Moal mah kopi lah ieu mah aing moal lah. Tadi mah ngopi terus Kang Api. Ditawaran lain nu boga imah kalau ditawaran kopi ku tamu geura. Kitu hade atuh. Wah tamu luar biasa ieu Iya mah. Pak RT. Heeh. Ngablek-blek bae dongeng. Ai kopi teh Tiga buyur. Wah, atuh salah atuh Tah. Ini sing patuh keur ieu puntennya. Nah bener kade kayak jadi nah ieu teh balad kuring Mang Bajir Kang Api gitu tah. Ieu teh Kang Api ieu teh kalesan ka doping teh alhamdulillah kasumpingan spesial kanggo Pak RT. ah ieu mah asli ieu mah ieu hideung Ngomong rek naon. oh asli kasumpingan ieu musisi di urang musisi khususna dina seni burok gitu tah ieu urang kasumpingan alhamdulillah Mang Bajir ya ka dieu tos Lamun kitu mah. Jadi ya hampura kuring telat datang ka dieu teh. ya
Ieu tas kokot tetengan. Ngungkuriling duh ya keur usum pandemi kieu geus make Ya. WC, keur usum corona cenah apal Oh corona. iya apa. Jadi Sanggenep sih kita mah. rek hajatan kuring teh boga rencana hayang hajatan. Ya. Hayang ngabagiakeun budak cenah ya geus gede mudah hayang disunatan. Ngan ieu kebe hayang burok. Tah, Kuring teh. Tah atuh dongkap ka abdi. tah, Mang Tah, Bajir. maksudna kumaha? Engke nanggap Mang Bajir kita buburokan gitu. Tah kitu buburokan be atuh geus sok langsung. Nya kitu justru Tah. kuring teh. Ieu teh kamana. Nah pas tadi ngobrol cenah ge aya cenah di RT hiji di Windu Herang. Bener, Buat bener. tetangga tuh ieu cek kuring teh nya. Tapi teu nyebutkeun ngaran. Henteu ka abdi teh nguriling ka ditu ka RT hiji ka RT 2 dupi ka sawah. Ya. Ka ditu da keukeuh nyebutna teh cenah ayeuna mah da tinggal aya di Mang Bajir cenah. Oh, berarti benar. Tah kuring teh dat matakna ayeuna rada telat datang ka dieu teh tas nguriling tas kokot tetengan neangan hiburan jeung budak hayang disunatan hayang buburokan ari burokna anu ditanggung ditaekan gitu ke budak aya Aya komplit. komplit Komplit. bapana naik bisa Bisa naik Pak RT indungna tenang Pak RT. Pak RT tenang bisa. aing gara-gara di kopi aja disebut RT atuh teh para hukum aing lah sok mun kopi ana digekeun jadi naon da bingung atuh Tukang lauk. aing Tawaran tuh. Pak, Pak RT ngopi Pak RT. nya siap Sok, Pak, ngopi, ditamu ngopi, sok ngopi, sok ngopi. ya aing kakarak ditawaran ngopi ku tamu perasaan itu mah aing aya nu kieu aing koreng teh aing sakakah salam alam ieu Aing ngegande si Gegen ya. geus kajen mangkeken manggeus kamari Iya. Jadi tak gitu Mang Bajir tak gini alhamdulillah hari rezeki mau kemana. Ah bener atuh dongkap bae ka Mau- rumah gampang lah eta mah. Mau apa Soal Ari dina burok nu ti Mang Bajir kan ari meureunnan anu katelah mah nyuruh ti pawetanan mah lah geus lah jeung wan eta waragana ge geus jahat parabeun. Ari di Mang Bajir sabaraha urang pemusik gitu gendang atau naon gitu full komplit komplit 35. Mas ya Apa tadi kayak tadi kayak gitu, kapi geus ditanya gitu aya sabaraha urang juga. jeung nu ngadorong desa segala macam teh Komplit. masyaallah 35 urang Eta teh full tim eta teh Mang ya Bajir. cik atuh piraku ari grup burok 35 orang kuring undangan kan 20 orang piraku lo baken itu kan Tekurnya, Pak RT. korban dari perusahaan aing wakeun wae teu naon lah Hiburan, Pak RT, hiburan ari hiburan, hiburan sama. tapi eta ti anjing bisa dugi ka sonter urang teu kudu nanggap dangdut naon deui berarti Tah, bisa full ge tiasa. bisa full Full. oh, siap Gampang. masuk mun hayang ditambahan cenah aya kuda renggong bisa Bisa. hayang namanya kuda renggong Aya cenah kuda renggong aya. aya bisanya Seueur. alhamdulillah Asal ulah istrina Pak RT. maksudna kumaha kena Ayaan. Aduh, Ada aya. ulah istrina. Ya, sih, iya rada telat ngobrol aja kan eta datang jadi geus teu nyaro ieu. Ya jadi gitu personil aya 35 urang. Mang Bajir teh tos di tahun 2000 genep. Alhamdulillah. Kana burok teh. Alhamdulillah. 14 tahun. Tah, 14 tahun ya. 12 tahun suka dukana. Jadi suka dukana teh kieu Nah, tapi gitu. jadi sukana. lamun aya nu nanggap tah. Berarti suka. Lamun dukana mun nanggap Anak buah teh armah. Bener. aduh jawabannya yang sungguh Nah tuh kitu nama nawinya biar Mang Bajir teh suka terus Nya. tanggap we tunggal poe kayak kain wajah teh eueuh nanggap we ini suka we Tah gitu kumaha tah? Biasa mangga. Mangga tiasa. PT teh ngopi lah PT. Ngopi deui bae, Masya Ngopi. Lain masalah ngopi na itu ngopi. Ieu pan Tamu. Nawaran ketika kan boga imah. aing aduh ampun rasaan teh aya kumaha kayak ieu ieu tamu ti alamana model kieu nya tah ke Aduh. balik deui kana anu obrolan tadi Ya. tah ari waragana sabaraha cenah lamun hayang nanggap putih kewe ngarewas eta mah ngarewas Ngarewas eta mah gampang. gampangnya Nya. Bisa diatur. bisa Biasa. diatur Ngopi. geus atuh aing geus buyur ngabuluk-buluk wae
Eta masalah harga kumaha cenah harga. Gampang harga mah, Moal diawiskeun lah nya. Moal diawiskeun dongkap bae lah geus Kayak ngobrol di rumahnya. Ya, gitu, di rumah. Tah aku kituna ya ka para pemirsa sadaya utamina para fans sareng subbreaker ti SNS Sawargi TV. Upami aya nu gaduh rencana hajatan bade aya karyaan, mangga sumping bae ye ka Mang Bajir ke insyaallah perkawis alamat segala rupina teras waragana naon bae bong burokna aya naon deui segala macam ke aya dina deskripsi kusim kuring bade dicantumkeun. Tah ku kituna Mang Bajir lamun misalna di Mang Bajir ayeuna kan meureun keur areureun ye. Iya. Nu nanggap da meureun keur usum corona kieu. Corona eta teh. Ari burokna sok eta mah mau Make masker teh. Lain kelo kalau di parapan panena ke kerusum. Ayeuna kudu di malaskeran ini saya. Da teh aya nu nganggap ya PT. Jadi bisi kena corona make Kasing kena corona. lain eta palebah mau ngangah eta make masker kumaha eta. Duh, ieu teh ieu lain ke ieu teh salah ngundang bintang tamu. Kuat menit ieu aing. Masyaallah. Jadi ya jadi gitulah Mang Bajir tah. Ayeuna mah pan geus jelas gitunya di urang teh aya keneh Aya buruk teh aya, gitu aya. kan di urang tadi abdi tos ngajelaskeun ka api ka pamirsa sadaya SNS Sawargi TV. Jadi di urang teh aya 2 kan di urang teh Ya, dua seni grup. buruk teh di luhur kagaduhan wa urang wa uci wahel nu gitu Teng teng teng. ting 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 tah itu tah nu kadona ieu nu Mang Bajir ternyata anu masih kena aktif mah insyaallah meureun nu di petanan Mang Bajir masih eksis. Tah tuh panawi insyaallah Mang Bajir rencana abdi kapayun hoyong aya nya syukuran lah gitunya syukuran nyepitan murang kali manawi aya ginanjar kawilujengan ke abdi manawi sejana pangan karompok kayak ngobrol itu ieu mah harewas bojong we meureun nya gitu sing urang di urang harewas mah kudu dibojong nya harewas bojong dongkap ka rumah teh Pak ngopi aing teh jadi masalahnya nah ngopi iya ngobrol-ngobrol pan teh eleuteun na PT kayana aing pribumi da rarasaan teh aing boga imah teh jadi manehna nu riweuh panas kene Mang Bajir main tadi beak-beak di panas kene teh kayak keselomot nanti ke lidahan saya ini oke panas kene ieu nah kitunya pamirsa manawi ari orang-orang nu berjiwa seni tinggi mah utamina Mang Bajir di dia salah sawiosna ari ngaran Banyol teh geus jadi humoris lah ngaran Banyol teh geus jiga nu biasa we geus eueuh beban gitu hirupna matakna awet ngora ieu Mang Bajir mah tuh tingali masyaallah lain awet ngora tapi pan ari zaman uhun pana budak kene buntuna eueuhan tapi huluna geus wisan tah kitu da ieu mah meureunan naon teh balad meureun lah nya jadi Banyol teh geus sohib lah sohib gitu. Tah tuh manawi kitu insyaallah ke abdi sajana pangan manawinya karompok Mang Bajir kayak ngobrol dongkap itu ieu manawi ke sasih naon kaping sabaraha mah kayak ngitung heula cenah gitunya. Tah tuh manawi Mang Ubed da abdi sanes kirang sono ieu manawi da. Mohon. Ayeuna kan meureun keur burokna geus ieu can meneangan tatarubna, can neangan balandonganana, can neangan itu ieuna. Meureun kuring rek teu heula deui ieu da geus ditungguan ku ojek gitu. Karunya. Ojek karunya da ieu pan ari waktuna jalan terus kayak kuring kaitung meureun. Atuh teh bisi ieu mah Mang Bajir rek barang jeung Kang Apih. Iya tuh. Atuh. Kieu bae namanya. Kang Apih eta ngopi heula ngopi ya. Iya uang di itu da teh eleuteun na. Teh masyaallah. Teh eleuteun na Kang Apih bayana. Ya, Gusti nu agung. Ya. Kerek. Tah kitu ngaran calo teh. Naik kosong di luar batu naik marangkat manehna mah ngajedog we. Tuh. Iya kuring ngopi kageus ka sabaraha uyupan manehna mah ngapa diangkat-angkat we gitu. Geus sayo lah. Ya sok. Ojek ka mang. Ya
Ya non Mang Bajirnya. Duh alhamdulillah. Ya, wayahna ieu teh di baturan dah. Siap, mun Kang Apih Ayo, sok. Ayo mangga tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak itu pemirsa baraya SNS TV Sawargi di mana bayana. Alhamdulillah tadi kasumpingan Mang Bajir salah sawios anu ngagaduhan grup burok khususnya di urang di Kalurahan Windu Herang. Hatur nuhun ya ka Mang Bajir anu parantos ngaluangkeun waktosna kangge SNS di dieu. Oke tadi kasumpingan Kang Apih tah kumargi aya tadi aya pamengan sa kedap saurna teh aya pamengan. Enten alhamdulillah tiasa sumping. Sakitu rupina pamirsa sadaya baraya SNS Sawargi TV di mana bae ayeuna ngeunaan kesenian tradisional di Windu Herang khususnya nyaeta seni burok. Insyaallah dina sanes waktos urang patepang deui masih dina acara doping dongeng ngopi jeung kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mun urang kerungsing, mun urang ngadoping, mun urang kerpusing, mun urang ngadoping. Doping lain sembarang doping. Doping dongeng ngopi jeung kuring. Mun urang kerungsing, mun urang ngadoping, mun urang kerpusing, mun urang ngadoping. Doping lain sembarang doping. Doping dongeng ngopi jeung kuring. Doping lain sembarang doping. Doping dongeng ngopi jeung kuring.